Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi kena sihir. Kok Kanjeng Nabi bisa kena sihir? Membuktikan bahwa sihir eta aya. Di zaman Kanjeng Nabi kena sihir. Kanjeng Nabi panas awakna. Sanggeus panas rada mulutak molotot. Teu puguh rarasaan Kanjeng Nabi teh. Ngomong rada ngaco. Kaget Siti Aisyah kok Kanjeng jadi kieu. Akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya. Malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad, guna-guna sumuhun. Aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya, aya anu di talian tah ku benang-benang ala eta. Tuh nu mantep Kanjeng Nabi naga teh kena sihir. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayah atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkeun di aman. Kitu sihir. Kizai datang ke Sukabumi. Sukabumi di mana kara? Tuh. Parantinya nah berarti Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid, masya Allah. Ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah, nikmat jasa ngomongna. Urang datang ka dinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah. Cak jadat sarang saya nyalira baik. Ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya naon ieu sumping ka dieu pugu abdi gaduh masalah. Oh beres masalah mah ulah sok diantep. Sia jasa juga. Aya naon bos aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh ulah diantepkeun jelema kos kitu mah ngahalangan teman nu kos kitu mah geus pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sia Sukabumi teh kos kitu rek dikumahakeun apa rek diedankeun rek digeringkeun atawa rek dilesukeun atawa rek sakaligus bae diberesan. Ayo, wah pokoknya mah eta hargana sabaraha. Wah tuh beda-beda harga mah. Tolol jasa. Cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah diengkengkeun deui. Bahasana ge kos kitu panaon suku. Cek Pak Haji mah geus ulah diengkengkeun deui. Lah nu kos kitu mah jangan halangan, ribet pan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji ka jero mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan. Ai dibereskeun lah ulah. Tanggung. Maning dianggeuskeun kos kitu. Di mana ieu pasar kemisna? Terep. Aduh, ampun, Masya Allah. Sabaraha duit tetep Haji lamun diberesan gitu. Alah, mawa sabaraha ieu mawa sabaraha. Mawa sabaraha ieu na. Ya mah 1 juta, geus 1 juta heulang ke sesana mah ira bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah ieu mah urang duduluran bae.
ya jasa tukang sihir di Sukabumi tolol jasa atau ikut gitu mah tuh tenang geus sok udah nyawa beres bae geus ya saha ngaranna tulis di dieu ku Pak Haji tang ngaranna cepot teh cepi oh ya cepot bin alamat Tuh beres ya menjelma kos kieu ngahalangan dia ih lain ka ente bae mah kanu sajanji bakal ngahalangan mani diberes geus atulah bunuh bae bunuh ya saksian jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat biak kabeh tuh geus sira balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggis ngagoleh balik ke Zahid naik kijang nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tak Zahid nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji ngadadak satu turun biasanya anak kadinya biasa terus ka ieu mah ngarokok hae ya pemajikan ada datang kata si mana Ulin Jakarta itu Cepi di Gugulu ji kunaonnya ih jauh ngadadak melotot bae ngadadak melotot oh geus beres ditungguan tuh ngecan pae besok poe 2 poe aduh Haji kok can beres kieu sesa ya Allah nyumpun sesa teh ampun aduh begitu dikirimkeun mas sesa anu sabaraha anu gede oge sih teh mah kan DP mah teh mah jang DP mah ya dikirimkeun bener hos kos kitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pangalaman asa teu sawajar bapa teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung nasehat paru-paru nasehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan eueuh di pantangan bener aya nasib bati Gusti Allah ngandek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan can kanyahoan ulah wae dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wae dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing deuk berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam di mana Cep abdi di pasar Kemis ya naon ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah ulah dingkekeun ribet di dieu tiasa teu ngabunuh batur tuh parantina asal ujang daek tanggung jawab bae Pak Haji mah ngan sakadar usaha anu tanggung jawab mah masing-masing Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah ya Pak Haji ge nyaho ngan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu sial jasa aya usaha kos gitu tolol terus aya tamu-tamu urang pasar Kemis atuh aya nembe keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapengker mah aya tah sah eta sah namina Zaid
Sata nu dibunuhna aya Pak Cepi teh dibunuh nya Pak Cepi da sumur kumaha kitu eta ka dieu boga masalah cenah di pabrik ujang halangan bae nu sok diangkat ku nya diangkat ku Pak Cepi akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak sok pertimbangkeun bae ku acep heula pertimbangkeun ge ka diri sabaraha ngaos Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah aja duluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ge abdi ka dede nya sumohon sok we balik lapor ka polsek tak ya ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk apa itu cucunguk bapak nggak tahu cucunguk tuh jahit itu cucunguknya kamu kok bisa ngomong begitu gak boleh sembarangan awas ini kena sanksi tanggung jawab saya panggil Ki Zaid kamu punya data dari mana nanti dulu panggil dulu takut dia kabur nggak bisa begitu saja oh ya bisa tuh make gitu udah ditangkal Ambon tuh nyahun udah nih udah beres oh ya tenang ini nggak kebagian tambah lagi entar yang penting tangkap aja anggap bisa ada apa ini saya ditangkap pokoknya menghadap dulu kasusnya dulu dong kasus kematian masa orang mati saya yang ditangkap enggak ini mah supaya ini gak bisa cek Zaid orang mati saya yang ditangkap gak boleh begitu dong enggak ini mah supaya menghadap aja oh ya aman Zaid polisi tolol dia nyokot itu nyokot itu beres sama kos gewat cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap aduh nggak bisa soalnya dia nggak ada itu apa namanya kesalahan yang jelas tangkap aja dulu ntar saya oh nggak bisa dong nih oh iya dah tangkap sial dasar kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap bisa ditangkap terus ditanya kematian Pak Cepi atau hubungan kula majakir acan sanggeusna menghelak kakenca kakatuh kakara diangsongkeun data Pak Haji Sufyan urang Sukabumi berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Sufyan di Sukabumi adalah Pak Zaid tetangga daripada Pak Cepi inilah data otentiknya daya upaya Ki Zaid berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh anak-anak ada cokot terus dibacaan lagu antawadat atas nama Cepi matana colok mata anak-anak kan udah dicolok nama Cepi nama itu di polsek colok deh itu daya tuh Pak beresan beres kos gitulah sihir deh. Masya Allah karimnya ya Allah ya Rabbi kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabi Sepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir
air khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah weuleut tambah whisky geus jana walah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudek-udek paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molib baheula mah aya yuriahib baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh bahasa cak polisi pengedar benteu lah ilah bangsa nu kos kada itu dipaksakeun paeh nyana ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang. Ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafsu bin nafsi wal ain bil ain ieu engke di akhirat bakal diselesaikeun nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. Wa nada'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendeun mawazin timbangan-timbangan al-qist anu adil seadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikeun ku Gusti Allah wa nada'ul mawazinal qist nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban ulah ngeunang-ngeunang bantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir geus teh dihisab masyaallah karim si hade nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya na ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nada'ul mawazinal qist abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung di ngora bae membes bae di ngora teu pernah ngadapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut nah ayeuna abdi deuk minta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi deuk kumaha coba deuk lompat ka mana salakina ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ngari kituan teh baheula tilak nanya-nanya acak teu bisa geus teu bisa sayang-sayangan di akhirat iyalah eta kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ka neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka heula Gusti ai kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi sugan ngawurukan Al-Qur'an sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdina ngan nyakolakeun bae abdi kudu ka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi rasakeun wa nada'ul mawazinal qist Bapak Zia saha Haji Ahmad
orang mana sih? Cikupa pasar. Panggil gaji untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Lamun ke di akhiratnya nangke ngadakwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustad, dia di pesantrenin sama saya. Cobalah tuh dianya aja bolon. Atuh bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah, dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakak aman guys. Tidak bisa disangkut pautkan malaikat. Jangan kula-kula. Ternyata kasih bawa ke Cilong aku kula. Nges dibawa di pasantren ke dipasrahkan. Nges. Gula can balik jangan ke saya di imah. Mana terserahnya. Kira-kira tuh budak. Cepat jasa. Dibawa ku setan berentang.